dicobian merek anu teu raos, cobian merek anu teu raos, gentos anu teu raos kala ka utah teu raos nepi ka ayeuna teu ngeunah ngarokok. Kuring teh ngajerit ka Pangeran Gusti, biasakeun deui raos nyesep abdi Gusti. Da geuning lireun nyesep teh abdi mah kala ka Madarat. Komo ku Umar bin Khattab mah dicacat, jelema awak beuteung ka hareup kieu teh pan dicacat ku Umar bin Khattab. Sok kuring merek naros ka santri. Mending udud rajin mutolaah, rajin ibadah, mending ti udud awak gede dalalangke ngaji jeung ibadah. Hayo hidup udud tak tuluykeun udud ulah hareureun nu biasa mah kira-kira tegerih mah tuluykeun ae ari akang sadang guru namang Haji Ain hilapnya mah Haji Ain garwana nembe ngantunkeun muga-muga dina barjang di rahmat kenging ganjaran umroh saban tahun umroh sebab tos ngamaksad tos mayar ongkosna kabujeng pupus maka arwahna diumrohkeun setiap tahun kala. Dah guru Mang Ayan guru abdi di Sadang Ridho Alpiah akang sadang pada tanya sab Samsuna sadinten duka sabaraha bungkus ulah gagabah pareum listrik ge asal aya Samsu jalan ngaos teh Pak sanes matana Pak jeung siiran sarah jeung siiran ditalan bahkan anjeunna mah kantos Pak nuju ngawuruk teh Ibnu Malik teh di Pangimbaran sebab aya hiji kajadian aya santri ngarekam pangarsa saeuhuna Ridho Alpiah teh bendu liren tutup ngaos ditaros ke sebagian putra anu kaku ahli gitu naros keluar kunaon cenah Pak make liren duka nangis liren nya cenah anu ngarekam jadi we Ibnu Malik cenah indit di Pangimbaran akang muka syafah geus makom musyahadah udud kene ari make wani-wani ngaharamkeun udud je aing mah eureun udud teh lain haram lain sabab karena makruh dewek mah karena teu ngeunah hidup udud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta mah bade duriyah bin nasab wa imma duriyah bis sabab. Ai duriyah bin nasab natos kantenan cep haji neraskeun di dieu. Layak cocok sareng cita-cita sepuh. Wa imma duriyah bisabab mah wa huwa al mahabbatu fa in hasala ma'al mahabbati ta'limu ilmin au amalin eta teh ahaku bil huk berhak diilhaq katalamidati sepertos pirang-pirang murid nu ngaos ka guru dina amal sareng dina ilmu muga-muga we ngarsa almarhum akang di dieu sareng Ama Jarnuji Ama Jarudistra sareng Ama Toha sareng Agan Aun Mangun Reja sareng Ama Kudang sasarengan da bakal kitu ibu bakal kitu urang ge muga-muga we kayaknya di ngawitan pintu akhirat di barja sasarengan teh jeung nu kitu muga-muga we ulah disarengkeun jeung nu teu pararuguh gitu jaga da urang mah nyuhunkeun kitu ibu jaga teh kan hoyong sasarengan jeung saha hoyong jeung solihin mohon wios dinten ayeuna teh acan resep jeung solihin ge muga-muga we engke di ujung-ujungna mah kitu sok resep jeung solihin walau kan ayeuna masih kena resep jeung tukang dangdut gitu muga-muga we ke ujungna jeung solihin muga-muga sadayana para alumni. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dawuh Nabi idza dakhala ahlul jannati al jannata. Di mana-mana lebet, di mana-mana naon cenah Ibu? Di mana-mana lebet. Sopo ahlul jannati ahli surga, ahli naon cenah? Surga. Ahli surga. Ahli surga mah pasti muttaqin wal mungkin lain muttaqin. Jadi upami aya luar muttaqin lebet kana surga dahol jannah.
eta namina bertentangan secara syar'i, secara syarat. Margi duhulul jannah na mutakin mah eta teh ibu kalebat kana perkara wujuban syar'ian wa wujuban aklian arodian. Bade arodian bade aridian mah maosna. Dua wajah saurkeun lanceuk mah di Karawang di Dengklok. Bade arodi bade aridi sabi. Jadi mutakin lebet ka surga teh sanes kudat mutakin ku janji Allah. Ngan akal ngamistikeun ngawajibkeun sabab dijanjikeun ku Gusti tah sakur nu lebet kana surga mah kabeh ge mutakin eta mah mutakina ima mutakin awam wa imam mutakin khawas wa imam mutakin khawasil khawas bade khawasil khawas gitu para alumni bade awam mudah-mudahan sim kuring malebet ka tukana nu awam gitu. Pan ari nu awam raos dikirna ge cenah asal tos magrib asal tos subuh wios lohor asar teh dikir ge nu awam mah gitu nu awam mah aya raos tah nu awam keun cenah nu awam mah teu dikir tiap saat ge keur nu awam ieu keur nu awam wios cenah asal bada subuh sareng bada magrib wayah margi magrib ngawitan wengi subuh ngawitan siang bilih keuna ku korena anu ngamani aya mukmin dina waktu sonten majeng kana wengi aya kafir dina waktu enjing-enjing aya sawangsulna aya mukmin enjing-enjing kafir wengi-wengi dina waktu wengi mantak urang mah keur nu awam mah dikir teh wios asal tos magrib tos subuh tong dikarantun muga-muga we nya tos subuh urang ngadawamkeun gitu eta we urang subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 bade majeng kana la ilaha illallah mangga eta mah bade lawan mangga bade tarik mangga bade pertengahan mangga kumaraosna we kumaraosna dikir kumaraosna tah di mana mutakin supe kana sawarga engke jaga lebat we si mutakin kana surga salah ahaduhum saurna salah ahaduhum an abawaihi wa an jaujatihi wa walidihi bus ka surga teh masalan umpama ieu mah pangkahartos pangnepi kana makul urang ibu teh masalan gaduh caroge kijaet teh jalmi solih jalmi naon cenah soleh jalmi soleh ai jalma soleh teh salah sawiosna kedah ngalap ilmu fardu ain kudu pernah ngaji sapinah, kudu ngaji aqaid 50, kudu apal hasud, kudu apal sum'ah, eta martabat soleh kakara. Saur Said Habibullah Madinah Jadul Muslim, sarah muttafaqun ali Bukhari Muslim. Wajahilun li fardi ainin lam yajuj itlaqus salihin alaihi fahtariz li annahu bitarkihi ta'aluma lam yani fasiqan yaqulul ula. Rek tepi kena soleh na kumaha da kena soleh na ge teu nyahoeun rek tepi kena soleh kumaha lamun jalma teu ngartieun kana ilmu fardu ain teu ngartoseun kana ilmu fardu ain wayahna eta wayahna kasauran Ama Bakri teh murid Syekh Nawawi 15 tahun digodog ku Syekh Nawawi Banten di Mekah jadi kapungkur teh Ki Ahmad Bakri teh sasarengan jeung Ki Ahmad Darwis sasarengan jeung Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari giur saatos ti Syekh Yusuf Sambalawani di Purwakarta anjeunna giur angkat ka Syekh Soleh bin Umar As-Samarani di Semarang disebat we Syekh Soleh Darat ibu ari Syekh Soleh Darat teh ulama jedung satu acan Syekh Holil Madura satu acan Masyhur Ki Holil satu acan aya Ki Hasyim Asy'ari ge santri Ki Soleh Darat teh sok ngawuruk tafsir di bupati di Kabupaten Demak Bintoro di mana cenah Bintoro ieu teh ari ngaos anggang jeung Mustame teh simkuring sok rada kurang ieu sok hayangna mah kapayunna ka dinya teh babi teu kaabot pan ku panitia teh dialihkeun kursi teh ka dinya raos kitu hiji sunah teh cobi ku panitia sambil naon teh ngantos dialihkeun. Nah. Oh eta na we di kapayun gitu. Wios abi nu ngelehan jang. Ulah-ulah mustame nu ngelehan abi.
Abi nu ngelehan wios abi nu ngelehan ulah wios nah jadi mesti teu kenging abi mu balik nu dibayarna gitu. Tos atuh abdi nu ngelehan wios abdi nu ngelehan wios tah upami adeg kieu teh sunah tinggalina sarah arba'in fatul mubin ngaos teh kedah adeg upami tebih makruh saresna kedah cadeg jantan Ki Soleh Darat Pak dia itu ulama besar di Jawa Tengah. Setiap minggu beliau datang ke pendopo Demak Bintoro. Saminggon sakali. Kaleresan dina nuju ngawuruk di bumi Bupati Demak Bintoro di pendopona. Nu dibahas teh tafsir surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah disebut Ar-Ruqyah, As-Shalah, Umul Kitab, Umul Quran dan lainnya. Para bapak, ketika Ki Soleh Darat sedang mengajar Fatihah, tafsir, ternyata Bupati Demak Bintoro gaduh keponakan, namina keponakan nu ngiru ngaji, gadis keneh ngilu ngaji karena tafsir Ki Soleh surah Fatihah, namina Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng. Jadi selama ini penulisan foto-foto lukisan R.A. Kartini itu dimanipulasi oleh kelompok sekuler. R.A. Kartini demi Allah berkerudung. Berkerudung Pak. Sebagaimana Ki Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah bernama asli Ki Ahmad Darwis, demi Allah berimamah, ngangge bendok. Awas, ayeuna ku kelompok sekuler dijauh-jauhkeun ta simbol Islam. R.A. Kartini teh seolah-olah teu ngangge tiu, padahal nganggo tiu. Sareng Bu, bismillahirrahmanirrahim. Raden Ajeng Kartini ngiring ngaos surah Fatihah sareng tafsirna ku Syekh Soleh Darat. Teras ngartieun anjeunna ngarasa caang emutanana. Rasa caang ieu diungkapkeun karerencanganana none Belanda nu cicing di Leiden, Burgevland, Holland, Belanda, nu teuing belah mana? Tuh. Jadi R.A. Kartini Pak terketuk. Dia baru paham bagaimana Ki Soleh menerangkan bismillah. Kenapa huruf B titiknya di bawah? Kenapa huruf B setengah dari alif awal penulisannya? Kenapa dimulai dari titik segala sesuatu ditulis dari nuktoh dulu? Mungkin nuktoh kali nuktoh sama dengan hot kali hot sama dengan sotoh kali sotoh sama dengan jisim taklim. Diterangkan ku Ki Soleh. Kenapa dimulai Quran dengan basmalah? Kenapa basmalah di hurufnya dengan huruf ba? Kenapa ba hurufnya titiknya? Huruf ba itu titik di bawah. Muncul santri mah eta teh keur ngaji nerangkeun tentang ba. B teh baik B L sok majaji, baik L sok hakiki, baik B huruf jarna. Eta B teh pan bikana makana biyakunu mayakunu muncul santri. Ngan teu kitu da R.A. Kartini pan lain santri. Eta mah paragi santri abdi dieu. Kartosen ku eta Kartini. Yang paling esensial dan fundamental sebagai orang hamba ketika dia membaca Quran, dia harus tunduk merasa rendah, inkisarul qalb. Dia harus memecahkan kesombongannya, dia harus meruntuhkan rasa hebatnya, dia harus merasa tunduk terhadap aturan Allah. Kartosen ku Ajeng Kartini ditulis we susuratan. Pan baheula mah ibu ayat teman pena. Zaman baheula geuning Pak urang sok ngumpulkeun perangko. Malah lamun urang gaduh karesep jadi kobong ka santriah pan sok ku suratan. Malah sok ditambahan tunggu 4 kali 4 16 4 tidak sempat harus di tah ari senior parinter gitu. Gitu.
Begitu surat menyurat sampai R.A. Kartini kepada none Belanda sahabatnya, karena Kartini adalah turunan bangsawan, maka beliau berhak sekolah di Mulo, di Gis, di zaman Belanda di Republik ini. Hanya anak-anak bangsawan yang sekolah di tempat itu. R.A. Kartini menceritakan, wahai sahabatku, kini kegelapanku sudah hilang, sudah terbit pengetahuanku akan kecerahan dan kebenaran. Kayak ditulis ku pas sastrawan, habis tergelap terbitlah tuh. Jadi kaum sekuler yang, ya mohon maaf, ya kaum sekuler tuh ya kayak Jokowi, itu kelompok sekuler gitu. Ya mohon maaf, saya tidak menuduh fakta Bapak. Saya tidak benci Jokowi, walaupun saya tidak menyukai Jokowi sedikit pun. Abdi mah benci, tegeuleuh ka Jokowi, ngan teu diberi resep sama itu. Ya itulah, saya datar-datar aja Pak sama. Tapi ai ka Bapak perborom. Ayah rasa, ya, because he is a soldier. Soldier is very struggle, very confident. Saya percaya, I believe him. Saya percaya dia karena dia masih punya merah putih di jiwanya. Jadi percaya kan ya Kak, Bapak pesak, ngan ari kawakila mah tadi bener resep we gitu. Eta abdi mah sabelahan di bumi teh masang foto teh foto presiden, wakilna mah tara dipasang gitu. Sanes geuleuh teresep gitu kan. Benten kade sanes geuleuh teresep. Hapunten bila anu resep perang dia hapunten. Tos. Ibu Ki Soleh ngawuruk tafsir R.A. Kartini tercerahkan. Maka ketika itulah Raden Ajeng Kartini bermohon dengan pamannya agar dipertemukan dengan Mbah Yai Soleh Darat. Kata Mbah Ajeng Kartini, wahai tuan guru, wahai guru yang mulia, ajarkan kami terus tentang ilmu pengetahuan agama tentang Al-Quran. Kata Ki Soleh, kieu jeng mun bahasa Sunda mah jeng hampurannya ama teu janji, kudu ngawurukan rotin kasalira ama teu janji. Beda jeung abdi mah mun diondang ku jelema anak pangkat, anak bupati, gubernur langsung siap wae, pokoknya siap lah. Mama ajengan Soleh mah Pak diulem ku anak bupati, ku turunan bupati, ku jelema beunghar di Bojonegoro jeung di Demak Bintoro. Henteu langsung siap hayang maju naon teu kitu. Urang apa diulem ku wali kota ge cikreu. Urang abdi ieu. Wias jak. Eta we kitabna eta di dieu. Lah padahal manu ali teh mejan. Saur pun guru ya menampi ti pun guru ti Cintawana nampi ti Mama Toha cenah lamun pidato teh kudu mawa oret-oretan mah bisi ti Soledad lisan gitu saur pun matak abdi teh ngahalkeun sok nyandak kitu teh kayak urang aos salib tos. Nah sehingga kemudian Ki Soleh Mbah Yai Soleh mengatakan diajeng niki lho kulanipun anu sibuk ngurusi anak santri kulanipun ganyengan we saban dina saban bengi wis ngaji pok kabeh mun ceuk urang hampura nyai amak teh lain teh hayang ngawuruk keluarga anjeun amak teh cenah ditungguan ku santri beurang penting henteu sok lah ku amak tenang santri mah kadi we heula henteu kitu padahal ieu buruhanna gede henteu mun abdi mah pan langsung dengdek teh boro-boro ku bupati abdi mah ku 3 juta gedeng-deng abdi mah langsung gitu. Abdi ieu mah abdi ulah nurutan ieu mah abdi. Tah gitu. Ibu barang Ki Soleh wangsul sababaraha taun ti harita Ki Soleh teu acan memenuhi kahayang Raden Ajeng Kartini ngaos khusus ka anjeunna. Tapi Ki Soleh ngahajakeun nulis nyusun kitab namina kitab tafsirna mung dugi 10 juz ka bujeng teu aya waktos anjeunna. Ayeuna eta kitab teh dimuseumkeun di Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang. Eta kitab teh dipersembahkeun ku Mbah Yai Soleh kangge hadiah pernikahan Raden Ajeng Kartini. Waktu Kartini nikah hadiahna teh tafsir ku bahasa Jawa ngangge huruf Arab pegon. Pertama ayat tafsir ngangge bahasa Jawa ku huruf Arab pegon kalangan Mbah Soleh Darat. Tuh.
tambah soleh teh gaduh murid Ahmad Darwis engke Robi jadi Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, gaduh murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari anu engke jadi rois am pertama di Nahdlatul Ulama, nu katilu Syekh Tubagus Ahmad Bakri bintu Bagus Ahmad Sayyidah, murid Mbah Soleh ka Mekah sareng Ki Ahmad Hasyim Asy'ari engke ngaos ka Syekh Nawawi. Mata Syekh Nawawi muji ka Syekh Ahmad Bakri. Ki Ahmad Bakri gaduh murid di antawis muridna di Tasik mah di antawisna adalah Mama Ajengan Bakri Cikala. Nu tabarukna mah Suyuti Kerete anu naseh kana debana agan aw. Ai Ahmad Bakri usiana 127 tahun. 127 nu disebat Mama Sempur Kraton. 127 tahun 220 langkung Ibu Yuswa. Mungkin seputnya mungkin cekas soca tarang ngangge kaca panon tit ningali kitab ngawuruk kitab siang wengi can aya listik teulir saum ahli saum. Pak Ki Ahmad Bakri Ki Sempur Bapak buka magrib teh Pak iftarnya cekap kita wallahi kieu Pak kecak caitos engke nuang sanguna sabulan sakali saageng muncang. Tahun 70 hiji Ki Ahmad Bakri nyarios kieu ka Amma Bustomi Cisanti Buya Bustomi. Bus di zaman ayeuna mah cenah geus hese neangan guru mursyid teh. Boro-boro guru mursyid thariqah cenah pimurideun ge keur thariqah teh ayeuna mah geus langka. Pimurideun ge geus hese. Geus cenah ayeuna mah urang ngalap berkah we mun wiridan teh wiridan thariqah naon wae bade qadiriyah naqsabandiyah bade tijaniyah bade rifaiyah urang mah ayeuna mah cenah bagian ngalap barokah. Bagian ngalap niatna ngalap berkah we atos ulah asa pangtorikoh nah saur Mama Sempur sari saur abi kade saur Mama Sempur anu apik na masyhur kantos tepang jeung Mama Kudangan duka sadinten duka dua dinten nepang jeung Mama Kudang saur Mama Kudang teh anjeun Maki Bakri jadi kiai balik tuh cenah rek silaturahmi itu kasobari ka Mama Ciwedus di Mama Ciwedus ngan 3 wengi wih deui di antawis kiai nu seueur guruna Ahmad Bakri. Pami bapa haol ka ditu, haolna sasasih Pak Lamina. Sasasih teh teu nu jarah. Saur Bupati Purwakarta ti Payun oge dinas perhubungan anu ngitung kendaraan ku bagian alat eta selama sabulan langkung ti 420.000 kendaraan. Sama sasasih. Ya nu masian munding, nu masian sapi mah tos teu ka eta. Nu sari dekah kana tare aya panitia, da tare sapeker haol. Hiji-hiji nah hawal disempur make sapeker zaman abi mubaleg eta ge pada putrana maksa ieu cenah dulur urang anak urang Haji Miftah mun datang mun eueuh sapeker da abi mah teu bisa pidato teh make sapeker nya dipaksa dipake sapeker deket makam Emas Sempur beres kuring pidato ditilep langsung harita keneh nepi ka balik alumni manyun kabeh kita ajengan kolot kabeh barendu ka simkuring gara-gara jelema ieu aya sapeker ka dieu cek kuring teh keur diantaran mik wae ka imahna cek. Ieu mah lakon para sepuh. Tos. Tuh gitu para sepuh. Mesti. Tah. Teraskeun itu teraskeun. Ada ieu mah sanes ieu mah ieu mah ngadongeng zaman pesantren. Dili anu naroskeun ka mana we Haji Miftah abdi ayeuna sering di Banten. Sehingga jarang di Tasik eta Rebo, Khamis, Jumat. Parasan tiap malam Kemis beribadah sok ngahalkeun sorogan deui ka pangarsa Kiai Haji Yusuf Siddiq di Bungur Sari salah sawios ulama sepuh sobat Mama Ending upami salah sakadua di Mama Ending di Nusa. Di Mama Usuk tiap malam Kemis di Rebo keneh Rebo enjing-enjing muka Syafatul Qulub Ihya Ulumuddin teras tafsir hikam takdiranana oge sareng hadis sok didinya ku pangarsa ajengan cenah Kang wayahna ulah mangiteun abi teh ngan ngiring 2 kitab teh langsung we ka dieu keur mah rada teu betah ngaji teh aya nu ngulem meuning atoh teh kitu ngan wartos heula ka pun guru teh aya abi teh aya ieu pibrakateun kayak gitu mangga cenah jeung haji bias ari pibrakateun ngagiur we teras ka dieu kenapa pibrakateun mah gitu tos kitu teraskeun ibu teraskeun ahli surga lebat teh ka surga di mana tos lebat karena surga teh ahli surga teh biasa ibu luak kaleresan ibu Rahmana can lebet ka surga naroskeun
Gusti cina kamana pun bapak, da abdi kieu teh masantren teh kupun bapak. Gusti pun biang kamana, dan nusok cerewet abdi kudu tadarus Quran teh pun biang geuning Gusti tacan aya di surga Gusti. Kamana Gusti indung bapak abdi Gusti. Bakal kitu alis. Red kenca katuhu teu aya ibu ramana ditaroskeun. Wa anjau jati Gusti abdi tiasa ngurus santri ngawuruk istiqomah ngurus masyarakat jeung santri sabab pun bojo istiqomah sabab pun bojo sobar Gusti pun bojo tara seueur carios tara aya berontak-berontak padahal abdi teu gaduh kasab secara dohir mah Gusti geuning can aya di dieu Gusti pun bojo teu aya bojona di surga duka telat teh pada sok kabang emok di duniana wallahu alam teu terang abdi da ima wa ima eta jika anak gitu baru dah sanes indiran iya mah rupina panteu itu hapunten dan teu ditujukeun ka ibu ya barang tos naroskeun bojo wawali dihi naroskeun teh Gusti ka mana pun anu da raraosan mah ku abdi dipasantrenkeun ku abdi teh ka padayungan Gusti raraosan mah ku abdi disakolakeun SDG Al Mutakin Al Azhar Ibadur Rahman lah segala we kitu kena pendidikan agama teh dineus ka madrasah ge pun anak ih sanaos ayeuna berangkat isuk-isuk balik asar ku KDM rada disontenkeun budak sakola ge pun anak rajin Gusti ka madrasah teh misalkeun tapi ka mana ieu pun anak Gusti teu aya anak incu abdi urang teh bakal bapak teh bakal kitu solihin duka telat teh pun anakna seueur teh kena game online duka ku Allahu a'lam duka kena pinjol gitu. Barang ibu tos nyarios gitu si ahli surga si Ahad payuqulu dibahasakeun ka si Ahad ka seseorang ahli surga innahum lam yudriku ma adrakta innahum saestu nan ditaroskeun ku anjeun ibu anjeun rama anjeun pamajikan anjeun anak incu turunan anjeun eta lam yutriku teu manggihan sama sekali kami ka itu nu ditaroskeun ku anjeun teu manggihan kami ka nu ditaroskeun ku anjeun tadi kunaon teu acan aya di surga teu aya di surga ma adrokta sakumaha kami mendakan kana perkara nu aya di anjeun sakumaha kana barang kana perkara kana kasolehan kana kataatan adrokta sakumaha kami manggihan ka anjeun ieu cenah teu aya di dia teh anak incu anjeun mah soleh anak anjeun mah teu solihin anjeun mah mutakin ngan pamajikan anjeun mah wayahna teu kalebet golongan mutakin anjeun mah mutakin anjeun mah minas solihin qomo lamun minal arifin minal akilin we heula nu bisa naksim dina auqat akilin panai golongan jalmi teh bungan aya 3 hiji jahilin mah waktuna teh pake tajayun tamatu kana dunia kana pipejiteun eta pibatieun ka mana he eta nu dikejar-kejarna teh jabatan gitu yang jadi anu atas sebab kitu eta namina jahilin sebab dunianya ditetegenan lamun teh jadi tetegenan jadi dadang-dadan dunia tah anu pertengahan mah akilin Pak al auqatu lil akilina arba'atun lamun golongan akilin mah waktu teh kabagi 4 hiji tiasa diangge sebagian waktu diangge munajat 2 sebagian waktuna diangge litafakur kana tafakur 3 diangge waktosna sebagian waktosna lil muhasabah kana naon ngahisab diri umur ge sakieu kumaha ibadah sanes kanten dosa sakumaha seueur diangge muhasabah kaopat diangge kholwat diangge kangge ngurus keluarga nganapakah putra nganapakah bojo ngasuh anak ngadidik anak ngasuh bojo eta teh salah satu bentuk pembagian waktu jelema nu berakal tanu berakal mah dunia teh tajawud mantak dunia kaakilin mah henteu lebet jipatun teu bataun gurur margi tajawud ya dunia teh bangke ceuk saha bangke mah keur kafir dunia teh tipu daya teh keur jalma munafik jeung kafir ari keur mukmin mah tajawud bumina 2 tingkat ke tajawud artosna seueur tajawud sawahna seueur tajawud cirina tajawud tadi waktu dibagi 4 itu matak wios ulah antipati
aing mah cenah jadi ajengan jadi alumni rek mutajaridin bung muktasim ari kitu muktasibin yang mutajaridin teu sakelas kabeh sadarajat lamun ngurus agama teu usaha teu dagang teu damel tapi nu di bumi teu jadi cerewet teu jadi pasea jongjon ngawuruk keur tuang aya keur biaya putra aya sanajan teu walokan teu gaduh usahana naon teu icalan tapi kaperyogian pokok di bumi kacumponan mutajaridin nami ngan lamun ngawuruk putra ngawuruk santri ngawuruk masyarakat teu usaha tapi jadi pacengkadan di bumi pasea kerjaan anak-anak acan eta mah wios dagang tahu bulat ge wios muktasibin namina salagi ngawuruk icalana teu ngaganggu kana ngawurukna eta muktasibin samakom sakelas saur Abu Yadi Miati ge sakelas kuring percaya kana ka Abu Yadi Miati nu nyari tanah sab nyari tasawufna geus jeung akhlak sapapandak kuring Abu Yadi Cidahu netepan tarawehna wallahi sawengi 30 juz sawengi pasane sabulan ngiring mamanding ti Nusa ngan kuateun 4 rakaat tina jang haji amang mah teu kuat lieur dunia teh asa tibalik we nya 30 juz sapeuting ngan ulah kaget dirinya mah jumaahna jam 1 asara geus 3:04 jam 4 lain lain dilui da pake ngaji terus pake ibadah hese ai abdi mah nu cikreuh teh kena proposal jeung hibah abdi mah duh lamun aya hibah heuli koma puluh miliar asa sadep asa dinas kitu tah kitu itu mah kena udah dekul geurina aing tararangel komo awak digasim kuring kieu ya Allah duka kumaha ya awak Gusti mantak wasiat ya wasiat duniawiyah ka tukang ngarokok ulah hareureun ngarokok wayahna kuring mah korban eureun ngarokok sataun kapengker pas tanggal Agustus awal sing kuring dirawat di rumah sakit di infus tos di infus teh 2 dinten deui bade berangkat umroh ka Madinah heula waktu tos mepet akhirna di rumah sakit teu diizinan dicopot ku sorangan infus maksa keluar di rumah sakit berangkat enjingna terbang ke Madinah nyandak 5 slop selama diinfus kan moal bisa udud otomatis dendam aing ke keluar tina infusan udud mawa kuring teh duka 3 slop duka 4 slop dicandak ke Madinah sumping ke Madinah eueuh nu ngeunah rokok kabeh pahit mungkin sisa infus dicobian merek anu teu raos cobian merek anu teu raos gentos anu teu raos kala ka utah teu raos nepi ka ayeuna teu ngeunah ngarokok kuring teh ngajerit ka Pangeran Gusti tiasakeun deui raos nyesep abdi Gusti da geuning lireun nyesep teh abdi mah kalah ka madarat komo ku Umar bin Khattab mah dicacat jelema awak beuteung ka hareup kieu teh pan dicacat ku Umar bin Khattab sok kuring merek naros ka santri mending udud rajin mutolaah rajin ibadah mending teu udud awak gede dalalangke ngaji jeung ibadah hayo hidup udud tak tuluykeun udud ulah hareureun nu biasa mah kira-kira tegerihna tuluykeun ari akang sadang guru namang haji aing hilapnya mah haji aing garwana nembe ngantunkeun muga-muga dina barjang di rahmat kenging ganjaran umroh saban tahun umroh sebab tos ngamaksad tos mayar ongkosna kabujeng pupus maka arwahna diumrohkeun setiap tahun kala dah guru Mang Ayan guru abdi di Sadang Ridho Alfiah akang Sadang pan eta nyesep Samsungna sadinten duka sabaraha bungkus ulah gagabah pareum listrik ge asal aya Samsung jalan ngaos teh Pak sanes matan apa jeung siiran sarah jeung siiran ditalam bahkan anjeunna mah kantos Pak nuju ngawuruk teh Ibnu Malik teh di Pangimbaran sabab aya hiji kajadian aya santri ngarekam pangarsa saeuhuna Ridho Alfiah teh bendu liren tutup ngaos teh ditaros ke sebagian putra anu kaku ahli dipun naros keluar kunaon cenah Pak make liren duka nangis liren nya cenah anu ngarekam jadi we Ibnu Malik cenah indit di Pangimbaran akang muka syafah geus makom musyahadah udud kene ari make wani-wani ngaharamkeun udud aing mah eureun udud teh lain haram lain sabab karena makruh dewek mah karena teu ngeunah hidup udud
fanatik tepugu. Ari kena udud muni ngaharam-haram ai kena pamarentah korupsi ngajedog ye. Leres kitu leres. Muni jiga nu nya. Hapunten. Agan mangun reja anu nyusun debat teh nu mugi Kangjeng Rasulullah. Agan teh tara nyesep saumur-umur. Agan sok kempel teh Mama Gudang, Mama Ahmad Sujai. Sok kempel teh di Ramana Abuya Malik di Tanjung. Ari Ramana Abuya Malik sanes kiai ngan muhibin pecinta ulama. Mun gaduh lauk emas kancra ageng teh dipais dikintunkeun ka para kiai. Ku sebab cinta ka ulama ke putrana jadi ulama ageng namina Mama Abuya Malik teh. Hiji waktos pangersa Mama Kudang, pangersa para kiai jeung muhibinna jeung para nusok ngiring sareng Mama Kudang mun cara urang healing ka ditutu ka mana ka Tanjung ka Kawalu ka Ramana Abuya Malik ngawarangkong dirinya jeung Mama Kudang biasa bari naros bab ngobrol agama nyaresep sade Mama Kudang resep dungkau nu dipayun nyaresep torojol ieu agan aun tara nyesep agan aun sumping assalamualaikum ku sebab agan aun mah aya karomah ajrih ku agan aun jelema nu keur udud eta maehan rokok anu kena saku baju teu karasaeun hampura abi nampi ti Mama Ending aya nu kena leungeunna teu karasaeun panas ku hormatna ka agan aun kapergok keur udud di laluan aya agan aun suming assalamualaikum kocar kacir aya nu kena ping-ping maehan rokok teh ku hebat-hebatna wibawa agan aun bangun reja lebat kalebet banget cina agan di lebet Mama Kudang di lebet keur kieu Mama Kudang ai saur Mama Kudang teh kieu bahasa gan cina hampuranya akang sok nyesep kumaha jawaban agan aun kan sok nyesep ih mangga gamparan nyebat denge gamparan ka tukang ngarokok mah ngan tukang ududna kudu beuki ngaji babel sia sia mah yang ududnya teu beuki ngaji gitu tuh Mama Kudang kan sedep ngaos gitu tah gitu dah hidup santri hidup lah ai santri mah udug ge da bareuki ngaji malah cek sobat kuring mah Buya Uci tur teusi almagfurlah di Cilongok dua santri madak cenah teu ngaji geus molor bae cenah molor bae di kobong molor hudang nyatu molor di atuh mulia bae santri mah cenah mulia sakitu ge santri mulia di akhir zaman mah mulia kalian molor di kobong daripada ulin teu puguh ka ape ka mana-mana cenah gitu. Saur Buya Uci. Nya lumayan kayak balik ke jadi ajengan molor gitu. Insyaallah kayak we jadi molor gitu. Aduh. Ibu sareng bismillahirrahmanirrahim. Saatos dibasakeun kitu ka seseorang ahli surga ti para malaikat rehing nu ditaroskeunna teu aya amal anu sakumaha amalna si ahli surga iman mah iman salat mah osok ngan ibadahna teu sahebat si pulan nu lebet ka surga teras we si ahli surga ngawaler kieu waleranana dina hadis Kangjeng Nabi ya Rabbi inni amiltu li walahum aduh asaraos ya ku hadis ieu mah nya ini saestuna ingsun satu hene ingsun sanyana kaula cek si Ahad teh kijayat nu lebet surga amiltu migawe kaula kana naon amal anu sae teh nu disebutkeun ku malaikat eta teli manfaat keur kasalamatan kaula walahum jeung manfaat keur kasalamatan anak pamajikan incu pamajikan anak indung bapa kaula jadi kula ngami gawe kieu teh keur kasalamatan teh lain keur diri kula wungkul keur anak kula keur pamajikan kaula keur kolot kula keur indung bapa kaula langsung itu malaikat di pieuran kula payu maru bil hakim geus cenah loba omong si eta cenah geus teangan bapana teangkeun anakna teangkeun keun rada sok telat ke cenah sok ngomean main game online geus tarik aina ka surga dicaranak ibu ka surga akhirna alhamdulillah sabab boga salaki solihin sabab gadus caroge solihin mutakin
hari cek ece teh ajengan Pak Ustad Mip abdi mah cenah carogena jalma biasa teuing tamun kitu sareng bismillahirrahmanirrahim lamun rumasa salaki teu mutakin teu solihin wayahna kudu nyetak anak ngadidik anak sing jadi solihin sebab bisa nulungan mun bapa mutakin nolong ke anak mun anak mutakin anak nu ngajait kolotna ibnan kana au aban rek anak rek bapak di mana-mana annal mu'mina idza kana amaluhu aktsara ulhiqa bihi rek bapana rek anakna salah sahijina mutakin maka keluargana dijahit dilebetkeun saenggalna kana surga tuh mantap kapunten ulah ngahina katurunan ulama-ulama minas solihin komo minal aulia hati-hati sing dedeh ka para putra ulama tepang sareng putra mama Cihaneut tepang sareng putra mama Jamanis putu putrana tepang sareng para putra mama Jarnuji tepang sareng para putra mama Toha mama Ishak Cintawana Abah Ruhiat Cipasung tepang jeung mama Ruhiat putra-putrana mama Ruhiat Bantar Gedang ama Awi Pari ama Bustomi ama Bahrum Cilendek pokokna mah sakur turunan-turunan ulama asal turunan lain kafir lain munafik lain jalma murtad mukmin keneh diimanin sabab iman hati-hati ulah dihina kadek sebab Quran surah Atur ayat 2 hiji waladina amanu sareng ari jalma-jalma amanu nu ariman ku siladina wattaba'athum sareng pada nuturkeun miluan kitu ka itu ladina amanu sopo duriyatum anak incu biimanin miluana sabab iman putrana mama ajengan jalmi soleh bapana mama ajengan jalmi soleh ai putrana mah teu sahebat amal bapana ngan anakna ieu jalma nu iman daek salat ngan amalna teu sahebat amal bapana tetep ieu anakna kajait buru-buru ka surga tu Allah amin eta kapunten urang kedah hormat ka para putra ulama teh kitu ka putra guru-guru urangnya ulama-ulama baheula ya kadenya ulama-ulama nu solihin gitu maksudna ari nu kieu mah lain ulama aya nu pidato mah ulama warasatul amplop jeung ranginang ieu mah kade ngan teu ai balad Jokowi mah teu hayang teh najis sanajan kitu ge kuring ya embung ari kudu ngahijeng itu ngan ieu mah nyaritakeun ulama kapungkur pan ari ulama kapungkur mah Pak aladina hamalu fil madi imamatal islahi wa tarbiyati wa tazkiyatin nufus kanu ala darajatin kabiratin minal wara wa taqwa wal tijamil manhajil islami jeung wa taujihim teh atarbawi ulama baheula mah condongna teh kana ngaos we kana ibadah kana ngadorong masyarakat ulah buta Quran ulah teu bisa maca Quran ulah teu nyahoeun rukun salat ulah teu nyahoeun pabatal ulama baheula mah tanggung jawab kana akidah wujud kidam bakot teh sesepan nanggal waler masyarakat teh kana kitu hariwang mun masyarakat teu condong kadinya teh ulama baheula mah kitu ai ulama nulis sebat ulama u baru mah lain ku ain ku u baru mah jiga sim kuring disebut batur ulama ajengan eta mah condongna teh kana saha calon wali kota we jeung calon gubernur sim kuring mah ulah nurutan entah kalung di dia mah geus utang hayang jadi tukang paridato butuh manggulam sim kuring we mending ngawuruk imarotinan di masyarakat muliling mau Riyadus Sholihin saur Cintawana mah ulah dikantun Riyadus Sholihin di masyarakat Jalalain tafsir atau pitikina sulam sapina nguriling leuwih manfaat bakal tukang pidato tukang pidato mah da kalamna ge doror Pak sakapeung mah campur kalam napun jeung kalam dorna
wioskeun wae ciri can lunas mohon masa lo ya kan tuh diimanin sabab iman sanajan anakna teu sahebat amal kolotna atanapi amal kolotna teu sahebat amal anakna mutakin sabab masantren di Padayungan di Al Jarnusiah masantren dididik ku guru akhirat aduh teras dididik nepi ka anakna jadi ulama jadi kiai jadi jalma soleh jadi nu ngahamba ka Allah kolotna mah cek paripos teu dugi ka martabat mutakin mangga lain jalma munafik lain jalma kafir sok daekeun salat nu fardu mah kajait kolotna buru-buru kacandak ka surga nu tadina rada telat ge kacandak buru-buru termasuk ibu pamajikan kabawa ku salaki solihin amin punten ibu upami di akhirat ibu kersa dihiji jeung ibu Iriana Jokowi kersa jeung bintang film kersa jeung penyanyi Madonna bapak-bapak kersa mun di akhirat hijikeun jeung ketua umum partai kersa mun di akhirat hijikeun jeung ketua DPR RI alimnya ulu jadi hoyong jeung saha itu bagus alina PI turunan Caringin Tiki Asnawi eta mah pangaros dina pangajian rutin minggu bulanan sok maosna teh nu diaosna muawanah salah muawanah woi jelema cenah kitu ka masyarakat duraria cenah di akhirat hayang jeung sabarengna jeung wali jeung kiai cakak teh gumujeng tah mama ajengan waduh cenah mun bahasa Tasik mah waduh siapa cenah ari ngomong di akhirat hayang jeung ulama hayang jeung kiai ari pasantren madrasah butut keur ngabangun dia tengah-tengah semen sasak acan bohong tolol dia ari di akhirat hayang jeung wali hayang jeung ulama ari di dunia saya nyetelan duangdut bae cek anjeunna lain abdi kade lain abdi kiai ali rapei itu bagus ali rapei ulama sepuh kapungkur dicari tah ulama baheula mah kitu tak moga-moga sanes moga-moga itu moga-moga timbulnya pertarusan sore ibu ajengan cenah Pak Ustad abdi mah cenah cara ge jalma biasa putra ge jalma biasa kumahanya cenah tah upami para bapak rumaos abdi makan tenan rumaos urang rumaos urang teh teu kalebet kana mutakin sim kuring mah kitu teu kalebet kana solihin ngan bung ai kana neraka mah kitu sanes komo jahilin mah alim pisan tah wayahna kudu daek masantren cinta ka guru lamun aya murid cinta ka guru nuturkeun ilmu guru nuturkeun amal guru ngan teu kataekan ilmu jeung amal guru mah geus nepi kana 10 urang diangkat 2 we ibadah jeung ilmu teh ngaji teh tapi geus berupaya nuturkeun guru murid nu kitu engke di akhirat ku guruna ka dieu ngilu jeung ama kabawa ku guru yakin sim kuring tinggal dina sawi dina sawi jujurobe nuju nafsiran surah atur ayat 2 hiji kacandak murid teh kan kacandak ku guru kacandak murid teh ku guru urang tos berupaya nuturkeun pangresa saihuna guru di dieu al-maghfur lah urang teh nuturkeun ilmu jeung amal ngan teu kataekan jiga amal guru jiga ilmu guru tapi urang mahabbah cinta ka anjeunna jaga di akhirat pami anjeunna tos lebet teh mah kana jannah kana surgana Allah urang teh dicalukan di saurang ka mana si fulan keur dikobongna loba hikmat loba nuturkeun akang loba hikmat ka akang rajin ngajina rajin ibadahna ka mana sanajan amal teh sahebat guru eta si murid dikaitkeun jeung guruna ka surga engke guru ka guruna dugi ka Kangjeng Rasulullah. Jadi Pak mau langsung ka Rasul urang marek di mana? Emang siapa lu? Boro-boro ka Rasul aya wali kota ge hare-hare ka urang. Sugan wali kota rontok ka Kang Wawan teu moal teu wawuheun. Emang rek langsung Rasul urang sungka urang. Amal sunah urang jiga kumaha? Amal urang jiga kumaha maca sholawat ilmu keur aya kapusing ka karak macamun parija eta ge dihitungan 4444 kali bari sabulaneun padahal hayang geura payutana kitu san moal langsung Rasul urang teh ka guru heula guru ka guruna terus dugi ka
Syekh Zakaria Al-Ansori lamun urang jalurna Syafi'iyah dugi ka Ibnu Hajar ge pan aya duja aya Haytami kitu saya Asqalani terus dugi ka ditu ka Imam Al-Muzani terus ka Imam Syafi'i terus dugi ka Kangjeng Rasulullah. Mantak isnad sanad kalebet kana sebagian tina agama teh eta. Pan urang mau wudu salat ya pan ti guru nang ti guru urang diwurukan da teu bisa ijtihad urang. Guru tina sapinah, guru menang ti guru terus kete kitu dijajarkeun. Asyahul asyah teh kitu dijajarkeun. Muga-muga we, muga-muga gitu. Pengkeren Mama Jarnuji atuh urang teh. Kitu baris katilu atuh kaopat kitu. Ti Mama Jarnuji sareng guruna, da urang kantos ngaos ka Akang mah nya muridna nya akina kitu sah. Kitu sih. Sareng mangajengan nas kitu sih. Di Pasir Bokor panetas keluargina kena kerabat aku terus nyambungan ngentet gitu ngentet terus gitu aduh numpaur mah ieu tukangan John Travolta tapi tukangan eta si Ahok nauzubillahi min tah kitu ti abdi teu panjang-panjang utamina mah hiji sejak ziarah we ka pesantren ka dieu muga-muga ziarah ieu aya manfaatna atau katilu abdi nyarios kieu teh lain keur batur keur diri abdi sebab lamun teu diniatan kangge dirinya lira haram nyariosna kena perkara can dipidamel ku sim kuring ieu mah aya dongeng salit aya dongeng salit kapungkur teh aya hiji kiai angkat haji ka Mekah ari guruna di lembur teh ka Mekah barang anjeunna sumping ka Mekah terus rengse hajian gitu terus Arafah Mina terus tahalul sani terus beres nafar awal wa iman nafar sani terus rengse barang nuju gitu di masjid di emper Masjid Haram torojol guru ngobrol wawadi hilapeun ta si murid guruna teh bahwa guruna teh di lembur teh di Mekah wawadi ngobrol ih cenah apa malu binga kejadian nyata ulama Tasik di kejadian ngobrol wawadi gitu itu sawadi gitu cenah mohon cenah akang mah da bade teras ieu cenah teras mun angkat tinggal mohon cenah akang ngapunten abdi ngapunten hilapeun teu meklan artos deui salaman we salib atos bubar gitu ari tos sami nembe imut pan cenah guru dewek teh teu ka Mekah teu hajian masyaallah euy ti Mekah ieu kiai teh ulama ageung Pak ulama ageung malah mertuana mah ulama sepuh mertuana teh Abah Ruhiyat Cipasung, Abah Ruhiyat sepuh ti Payung. Sanes Mama Ruhiyat Mama Ilyas Ruhiyat, ramana. Eta teh mertuana. Saja dengan kiai ieu, Mama Jenal Kiai Alimron, Baitul Arqam Majalaya. Barang mantena tos kitu, tos emut kitu, ya guru teh teu hajian tapi aya di Mekah cenah teh. Uih di Mekah Pak. Sakatan ka sepuh, sakatan ka guru gitu. Uih ka Tasik di Bandung. Da eta mah nyuuh ka guruna sumping ka guruna akang maksudna mah akang pan abdi teh tepanggil akang di kakarake akang eta guru leos we ka dapur guru mbungeun dicaritakeun saha eta Ishaq Farid bin Mama Toha ngaosna di Syekh Mahfud At-Tarmisi Mama Toha nu nyandak sanad Syekh Mahfud At-Tarmisi al-musnid dunia jadi ulama ahli hadis di Mekah engke Mama Toha gaduh murid Ki Jenal Mustafa Sukamana keras Kiai Haji Abah Ruhiyat Cipasung adalah murid ama daripada Ama Toha aliman dicaritakeun kaistimewaan anak lamun abdi kitu-kitu wah atuh aing teh aing geus sapoe ge dalail tamat hiji bahar dilalap hiji nasar dijieun sambel bejakeun ka nu sajen rek ku guru kain uing mah bakal kitu euy aduh teu nyaos ya aing teh mursyid sia ku aing kudu dibeat lamun abdi ya lamun abdi walah beureun aing euy hayang laptop kitu hese beat teh supaya setor jelema aduh masyaallah eta mah isak mah isineun Pak isineun Jenderal Abdul Haris Nasution sumping ka anjeunna nuju ngobrol mayunan jenderal ibu nanya urang cep cen pan disebut teh cep
nikahna umur 42 langkung disodoran foto istri teh pibojoan dina kitab dislap-slapkeun da resepkeun kena kitab batangka milarian pibojoan telat nikah nganti umur 12 tahun geus ngajar jamul jawame Fatul Muin jeung Hudul Juma di umur 12 Pak ngawuruk kitab Arab wallahi nyusun nadoman muslat hadis dengan 3 jam Pak insyaallah eta nuju wawadi nuju eta mu jenderal ibuna nyauran cep cenah Umi cina hayang pangnewakeun hayang di kantun jenderal lewat hayam heula urang ngomong aya saya mah abdi bupati gitu api komo bangsa pejabat tongkap pun biang ngager mak kan itu lah bangal gitu ai masya sarang santri bismillahirrahmanirrahim karomah kabagi 2 hiji karomah hisi nu kasaksi ku panca indra 2 karomah maknawi ari karomah maknawi leuwih hebat tibatan karomah hisi contona karomah hisi dibedil teterak bisa ngapung di awang-awang contoh karomah maknawi istiqomah ibadah kabuka ilmu ngawuruk santri puluhan tahun nepi ka santri jadi ustad jadi kiai eta si kiai nu istiqomah dibere karomah bangsa maknawi leuwih hebat tibatan nu dibere kahebatan dibedil teterak awas kita ini asumsinya Pak nu hebat teh nu saksi ditembak teu naon nu bisa nangtung di awang-awang awas apunten Pak punten mending bisa ngawuruk jamul jawame istiqomah ngawuruk jamul ngawuruk patul mending Bapak bisa nangtung dina pucuk awi naon hebatna bisa nangtung dina pucuk awi teu gableg pulsa mah lieur agar turun ka konter. Dan apa manfaatnya untuk umum? Untuk pribadinya saja manfaat. Apalagi kalau istidraj, jenis sihir rahwi. Masya Allah ya karim. Ayo nama tari balik neangan tenu sakti di pandangan dohir manehna asal jelema sakti komo kadenge datang kadinya mah usaha teh langsung tokcer dagang langsung parayu nu jomblo langsung parayu tah ieu nu diteangan teh padahal ajaran bangsa ngomong jeung cacing makoli nauzubillah min kosi gupron di guruan nyebutna teh ka ustad di lembur mah tukang maca sapi nek naon cenah ngaji cangkang ieu geus ngaji hakikat ieu mah geus ngaji luhur cenah eta mah budak ustad naon cenah mah gantengan nasrif we ngan mubtada hobar we ieu mah cenah geus bagian ka langit ka-7 ay nauzubillahi min qala sayyiduna Khalil bin Sayyiduna Ilyas Khalil bin Ilyas Ciberteu sahaja nu ngomong-ngomong hakikat toriko hakikat luhur ari jampe isan teu becus-becus acan matana kabeureupeunana qala Sayyiduna kerese mah nyarios nakir lamun aya jalma ngomong hakikat toriko kasaktian kahebatan ka alam bulan itu geus nepi keur coba kok ngadongeng geus kalengit ka 7 ka 6 wayahna saur Sayyiduna dikeresek mah nu kitu eta teh kudu ditojos matana. Nauzubillah min. Hati-hati ayeuna hati-hati Pak. Hampura Pak. Ayeuna mah nu ngaku wali, apa nya aya wali ngaku? Buat Jibril dibantah di daerah kuring Pak. Ngan beda kabupaten, tapi karek gelut jeung sim kuring. Kuring teh ngaladena, aing mun jiga baheula keneh ku aing teu laden. Maka aing geus capek, kudu ngaladen nu kitu geus waharin anu jadi. Geus teu hayang ngaladen. Temenan guru geus bari aduan kalau agak mun pasir ulah penting Pak malaikat dikatakan mikir buat masih kuat ke pesantren teh masih jadi anak wali bujang
Ari nu ngajar Sapinah, nu ngajar taklim, nu ngajar sulam topeng diangkat. Nah, akhirnya tegas lebih kalinya bid'ah akhir zaman. Kita dihadapkan bukan hanya kepada kezaliman pemerintahan dunia maksud saya, bukan pemerintahan Indonesia, bukan Indonesia bukan adil, bukan Allah Allah kita. Iman dunia ternyata ke Israel. Indonesia mau Iya mereka di dunianya awas ulah di bawah kan tidak naon di ulah sahabat. Pak musuh Islam teh eta sanes suku komunis sanes bangsa kitu lain anti Islam. Di jero ki urang teh keur dirusak. Kerusak. NU jeung NU diadukeun Habib jeung Habib dipasyakeun jeung kieu. Muncul anu nauzubillah dimulai ngabatalkeun nasab abi apa terang ngabatalkeun nasab teh lain ayeuna di 2016 abi ketepang jeung jalma-jalma eta. Saya kenal siapa tuh Bagus Anu. Saya kenal siapa Gus Anu. Saya kenal baik. Chatting mereka di zaman masih keneh can aya WA juga Instagram ayeuna geus aya parekan disimpulin komplit datana omongan manehanana naon tujuanna putuskeun nasab Habib wallahi ada dokumen. Karena mohon maaf salah satu penanggung jawab nasab Kesultanan Banten kerabat kami. Siapa ahli nasab kami yang diresmikan dan diakui oleh dunia dan Indonesia karena pakar kenasaban. Dia tahu betul bahwa mereka yang berkhianat terhadap ilmu yang diberikan oleh dia tujuannya adalah mengadu domba antara Habib dan ulama. Nanti kurina kajam ahli dia misi hoyong langkung detail make kabar dunia amang menai waktu semangga kusim kuring dibuka deh. Siapa ini, siapa pula, siapa, dari mana duitnya, dari mana dia, insya Allah bersyukur buka. Ngan kali secara umum kuringnya ulah pipiluan ngabatal-batal ke nasabatur, manfaatna, ulah milu organisasi, udah manggas Sapinah, sulam topeng, aku ini mampu, tapi ngaji, di luar ngaji dagang, kajian dagang, cilok, kajian dagang, tahu bulan, kajian dagang, naon gitu, siapa naon ini yang salah, ulah pipiluan kena urmas, ini sekira tungtung ya boro-boro pangkat kuring jalma bodoh Habib Lutfi mulai Habib Lutfi geus dianggap yang berdikap jelema. Nauzubillah min. Ya Allah. Anu punten Abu Yauci menyaksikan Pak keanehan karamat Abu Yahya. Saminggu memeh mau teh syuting ka kamar Abu Yauci demi Allah. 5 jam memeh mau Habib Umar Al-Haddad. Sebab kuring kan itu. Insyaallah ya. Ieu ngahaja Habib jeung ulama dianjombakeun. Dan kebiadanan mereka dimulai dengan pembunuhan laskar di kilometer. Urang rakyat alim teu bisa kumaha urang serah teh tahu. Insyaallah. Allah teu sare, Allah teu kulam kitu nya. Insyaallah. Abis gede urang eta. Hiji belajar dari kampung. Pada asar sakali jumlah. Kan ulah loba teh sakali we sapoe lobakeunana nawawi pilu nasa sakali timbangan eta we dia shalawat zikir eta di ulama sebab ieu geus puncak fitnah ujungna mah hayang ngabubarkeun NU kitu hayang diadu domba antara NU jeung Habib Gus mulai diadu domba ujungna mah hayang ngabubarkeun organisasi Islam terbesar terkuat seluruh dunia Nahdlatul Ulama. Iya nu keur diadu domba. Dan kamari kita jadi di Pemalang. Bukbang. Kan urang doakeun para Habib. Kuring ari ka Habib anu teu eceur, kuring punten, kuring minang doa dah, punten. Silakan tonton di YouTube bagaimana saya di Bogor, bagaimana saya di Banten. Di Tasik Priangan kuring kembali gitu ya, lembur salat. Apa kewajiban lembur kuring? Habib ngacaprak kuring enggak? Awas Bib ente. Ulah abul keturunan sia Habib ayo bang karuan sarua min Ubaidillah kulo awas lamun ente ceramah kalau ulah dia kakeun an geus we caritakeun Sapinah Nasohi teh Durratun Nasihin geus ulah ngomong Habib anu baheula karomahna kiper geus ulah nyeritakeun kitu ngaji kuring itu ka Habib jadi kuring ngelingan ka karena kan kewajiban sebagai terapan dulu kewajiban sawahun kana min Ubaidillah kulo. Jadi, ieu teh urang teh
itu di tahun 2018 dikir-kir lain anyar-anyar bangga sate malah kira nggak kayak mah kuring gila. Nauzubillah ini ya mantap ka alumni bebejeun ulah pipilun malah urang ka organisasi mana wae sanajan teu para siage urang mah tos we ngiring sae diundang datang gitu ya balik bawa mereka gitu ya ngaji kiai mana wae nggak saukur nggak sakarangan ngaji datangan hadir sumun saya cadang teu saya ambil ulah sok hayang milik ulah sok hayang tipu daya ulah sak politik naon politik niangan ayat din kakurangan batur ulah kulit kena anak batur ulah jongjon sebagai eta pesan di simkuring khusus ka simkuring umum ka sadaya alumni margi ieu ditungtung akhir jam mudah-mudahan perubahan struktur di Kepolisian Republik Indonesia yang sedang terjadi ini mudah-mudahan ada perbaikan bagi Indonesia. Sanajan can nepi kena puncakna kan kayak nepi tenang gitu. Da teu babahari. Nabi Musa teh pan sareng Firaun teh lila. Ieu heula kitu pajejeut heula. Malah pernah dipiwarang ulah tarik-tarik teuing ka Firaun pernah. Da urang doakeun deui Bapak persa. Bapak sa presiden urang. Bapak persa. Bapak perbawa. Sing salamet sing panjang umur gitu. Sing panjang umur gitu urang doakeun orang Gus Dur deh gitu hukuman doa itu da anjeunna cinta ka negara cinta ka NKRI cinta para malah sareng Habib Lutfi kan ketemu langsung membicarakan sesuatu yang penting ikrar kebangsaan nggak buka we salamet saya TNI urang semakin berwibawa semakin kuat polisi urang semakin bersih gitunya tadi usia polisi ampun tadi mah hatinya ya munilang langsung mendarbikeun baru sing saropa cenah aya nu mere kalima eta masih berkah kalima eta mah aja bayang sebab ieu keur budak ieu dina tungtung 2005 kayak 2005 tungtung akhir menyalur kita keur aya ngaul bensin kaya mah juga di sing hati-hati kan aparat pemerintahnya ulah ararokon sebab masyarakat ayeuna keur ngacung-ngacung bener tangkorak jadi keresep kena bener tangkorak warna hideung gitu keur usuk gitu jadi wae aparat ulah kekuk sing bisa kaulan lainna sing bisa urang atuh tokoh agama di lembur ulah bener-bener teu putih pemerintah nyaho kana masalah urang sebetulnya mudah-mudahan bangsa urang dipasihan kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala enjing simkuring enjing mulem tabuh salapan aya bedah kitab ternyata aya Kiai Tasik tak ngarang kitab terus opat bahasa Arab namina Kiai Jenderal Asep Jenderal Arif bin Mama Jenderal Hadirin bin Zakaria Mama Enal teh urang Cibeureung murid Mama Jamanis ditikahkeun di Jamanis gaduh putra nu istri nu pameget jadi kiai tadi Mang Aen mah di guru kadinya namina Kiai Asep Jenderal Arif put mantu Kang Aceng Bantar Gedang teu acan lami saartos nyarahan risalah dahlaniyah janten Kifayatul Mustabin teras tasriful ijid karangan anjeunna jadi 68 bab nasrif teh teras jurmiyah jadi 780 halaman ke bahasa Arab namina Sunul Hajj enggal keneh kamari nyarahan Sulam Munawwarah mantik namina Allah naon ngaran teh ya Allah pokokna mah anin kisah sulam begitu kan itu ketungtungan 680 halaman kadol segitu masyarakat Yuswana gak ada 50 tahun gak ada 50 di Jawa Barat yang di Tasik kata ayah bulu bitibatan Gus Baka ayah nu juga Gus Baka ngan budaya di Tasik hampir aja di Jawa Barat rada meeh, rada ceehan kurang kompak mun manuknya mah manukna lain manuk piit, manuk dadali mesat ngapung luhur di bersorangan ke awang-awang ongkoh kota santri tapi karena nu ngarang taklipan karena anggitan teu pati sosok resepnya kamu balik gitu kayak abdi dia digeser resep kamu balik naga tapi kudu resep ke ahli ilmu ternyata di Tasik aya kene Kiai Muda di Cisangkir Kecamatan Cibeureung jalan ke Kota Baru kan itu di Ciledeg perapatan Cidek lurus 800 meter aya pasantren Darul Quanin santri teu seueur
ngan putra anjeunna usia 14-15 tahun sadaya geus kapal kurang. Terus pasantren alat kapun alo di Mursidul Falah 2 di Bendul, di Purwakarta, di Peleret. Ngaos di pun alo ngan 1 tahun setengah geus bisaeun maca Fathul Wahab, geus bisaeun nyurahkeun Fathul Wahab. Ternyata di Tasik, otak-otakan luar biasa. Enjing bedah kitab awal atos jeung kain yang ningali enjing teh mulai dimudakarahkeun kitab sulam munawwarah ku disarahan sulam munawwarah disarahan ku ajeuna. Nah enjing teh dibedah abdi mun gaduh atos ka para alumni ka para ustad mun gaduh atos enjing jam 8 diantos di Cisangkir Cibereu. Urang mudakarah jiga di Jawa sanajan geus marukim jadi ajengan diteu gengsi ngaranci deui. Tadi urang teh hiji penyakitna sok gengsian. Malah sakabeung hampura, malah sakabeung naon al-qanaatu bil jahli. Jika sieun runtuh martabat kalau ngaji deui. Ieu penyakit urang. Ieu penyakit urang yang hampura. Nepi ka ayo ulah ngaji ka batur, di aing moal nya. Lamun campur jeung batur beda adonan, di aing ngaji kata. Ayo ya, hampura ya. Kuring geus ngagerakkeun putra-putra kiai satasik namina Sabatul Jazz. Alhamdulillah ayeuna putra kiai anu patek bari anu musim kuring didorong terus ayo urang ngaji. Nah injing teh para putra kiai insyaallah hadir supaya kota santri teh bener aya ilmuwan. Jeung memang loba alim di tasih loba jelema ngarti, loba jelema alim masyaallah mamandingan kitab leuwih ti 30 kitab. Dah hare-hare nu dihargaan teh tukang pidato we juga aing nu bentolok kieu. Mun tukang pidato ajeun. Aing ka tukang ngawuruk eueuh harga. Tah ieu naon sebabna? Urang mah kajebak ku karomah hisi. Ningali kahebatan dan dohir aing kana ilmu teh dianggap hebat. Jelema nu bisa ngawuruk fatul muin, jelema nu istiqomah hadirik santri ngajar alfiah, mukti lafid, juman, lebih ka eta santri bisa maca kitab eta teh jelema anu ngawuruk teh ajengan teh ustad teh. Ajengan teh kiai teh eta teh diberi karomah manawi luar biasa kuat. Leuwih hebat kan laula turtu bila rojin uti bila karomah hatta karomah bilawa wala tanbal. Sosial biasa tadi. Hayu hirupkeun deui ngaji. Mantap di dia. Para alumni sabulan sakali ulah pegat ngariung ngaji. Bisi perlu ku abdi, bisi perlu ya alumni. Abdi mah tukang hahaleuangan. Abdi ayeuna ditugaskeun ku guru nyebarkeun istighosah karangan Abu Yadiyati. Sok diaos ku simkuring di 20 menit macan Asma Badar. Tah bisi perlu di dieu sabulan sakali alumni manggeutah hadilah panghaleuangkeun supaya rada rame kahaleuang abdi mah bab ngahaleuangna. Sok hayu urang aya supaya kota santri teh hirup lain disieun lain dipikasieun gogorowokanana tapi dipikasieun teh jeung ilmuna dihargaan. Ari loba serang geus loba kitu mah loba di Tasik mah geus loba. Teu butuh batil Pak. Bab kitu. Tapi ilmu Tasik hirupkeun deui. Ilmu keulamaan Tasik hirupkeun deui. Moga-moga jadi sabar pertemuan alumni ayeuna dengan dorong karena kecondongan masalah bangsa. Abdi tidak dipriogikeun hoyong diangkat pada sabulan sakali 2 bulan sakali mangga siap maoskeun beberapa jenis sholawat make lagam khusus oge maoskeun Asma Badar mungkin Abu Yadiyati bilih bade kuring siap teu kedah di kuliah teu kedah di buruhan insyaallah datang dengan abdi aya di Tasik Rebo Khamis Jumat. Salebihna mual jadi dibantu. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.